Bi'ulumi halaman 32 neraskeun maca dina muqaddimah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian wakana Abu Dharin di dua dulu obat 5 genep di hanapun judul ikhlas. Wa kana sareng aya saha Abu Dharin Abu Dhar radhiyallahu anhu yaqulu eta sasauran Abu Dhar kana lapat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu naroskeun abdi Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhlasi tina masalah ikhlas ma huwa tegasna lapat ma huwa ma eta naon huwa ari ikhlas. Faqala maka ngawaleur Kangjeng Rasul kana lapat hatta as'al sehingga rek nanyakeun kaula anhu tina ikhlas Jibrila ka Jibril. Pasala teras naroskeun Rasul anhu tina masalah ikhlas Jibrila ka malaikat Jibril. Faqala teras ngawaleur Jibril hatta as'al sehingga nanyakeun heula kuring anhu tina ikhlas Mikaila ka malaikat Mikail. Pasala teras naroskeun itu Mikail ya Jibril anhu tina ikhlas Mikaila ka malaikat Mikail. Faqala tuluy ngawaleur Mikail hatta as'alu anhu sehingga nanyakeun kaula anhu tina ikhlas Rabbal Izzati ka pangeran anu agung. Pasala teras naroskeun itu Mikail Rabbahu ka pangeran anu Mikail anhu tina masalah ikhlas. Faqala tuluy sasauran Allah subhanahu wa ta'ala al ikhlasu al ikhlas sirrun eta hiji sir rahasia min asrori tina pirang-pirang sir kaula udimu anu nitipkeun kaula hu kana itu sir qalbaman kana hatena jalma asya'a anu karep kaula min ibadi nyatana tina pirang-pirang hamba kaula. Wa qala sareng sasauran Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana lapat man faraqa dunya lil ikhlasi lillahi wahdah man sajal ma faraqa anu ninggalkeun man adunya kana dunya lil ikhlasi tepat kana ikhlas lillahi karna Allah ikhlas lillahi ka Allah wahdahu bari sahiji Allah la syarika daya syarik daya dari sekutu eta tetep lahu kami Allah. Wa qoma sareng ngadegkeun man ngalakonan man as-sholata kana salat wa ata sareng mayar man az-zakata kana zakat faraqo tah ninggalkeun man atau nabi maka ninggalkeun man ha kana dunya wallahu bari ari Allah anhu kiman rodin eta ridho. Wa qala sareng sasaurang Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana lapat innama tunsor pastina ditulungan oge naon hadhil ummat ieu umat bi du'afaihim eta kusabab pirang-pirang anu lemahna itu hadhil ummat wa bi du'a wa bi da'watihim ayahuan sareng ku doana itu hadhil ummah wa sholatihim sareng sholatna hadhil ummah wa ikhlasihim sareng ikhlasna hadhil ummah. Wa maknal ikhlasi sareng ari hartina ikhlas ain ayakuna eta yang bukti naon qasdul insani tujuan jelema bi jami'i ta'atihi dina sakabeh pirang-pirang taatna insan wa amalihi sareng sakabeh pirang-pirang amalna insan
mujarradat taqarrubi eta hungkul taqarrub gawe deket ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wa iradata qurbihi sareng ngamaksud deheusna ka Allah wa ridahu sareng ridon Allah duna qardin akhar teu tujuan anu sejen min maraatin nasi tina pirang-pirang paningali jelema au talabi mahmadatin atawa neangan pujian minhum tinnas au tamin atawa tamak fihim di nas qala sasauran saha Sahlu Abdullah Tustari Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu nazara mikiran saha al-aqyasu pirang-pirang anu calerdas cendikiawan fi tafsiril ikhlasi dina penjelasan tafsiran ikhlas falam yajidu tuluy teu maranggihan iku aqyas wa hada kana salian anu ieu andina mana kahareup jadi rujuna kahareup jeung tukang antakuna tegasna yang bukti naon halqatuhu usibna si jalma wa syukunuhu sareng cicingna jalma fi sirrihi dina nyumputna si jalma wa ala niyatihi jeung negrakna jalma lillahi ta'ala eta karna Allah ta'ala wahdahu bari sahiji Allah la yumazija teu aya nu nyampuran hu kasih jalma atau kana harkat au sukun naon syai'un hiji perkara la nafsun teu nafsu wala hawan jeung teu kahayang wala dunya jeung teu duniawi intaha wa hadha huwa makna qaulihi Nuku simburin dihormati dipayun bersama para guru, para asatidz, para jamaah, oge ka para panitia lokal kampung Pasir Kaung, wabil khusus di lingkungan Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Begitu waktu itu Nurul Hidayah. Mudah-mudahan naon rupi pengorbanan aranjeunna ku Allah sing dijaga